Jelema goblok teh nyata jelema anu ka masjid make sendal swallow tapi pas balikeun make sendal karpil. Kurang mah cuma goblok teh nyata engkau mengejek ulin tapi yang dijemput menggojek. Kurang mah jelema goblok teh nyaeta urang diputuskeun awewe urang na meuli ka LX awewe na minta balikan deui. Cik urang mah jelema goblok teh nyaeta geus nyawa kan nyaman selingkuh. Dia ngomongna dia mah saudara aku. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta ongko mah hayang sukses pagawean molor wae. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta ngomongna setia buktina manehna ngadua. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta arek tapi lila. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta motor rusak dibenerkeun awewe bener dirusakkeun. Cek urang mah jelema goblok nyaeta nyeri beteng belakang gantungan batu. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta balik heula tapi teu balik deui. Ari sia cager. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta ongko mah ngadukung tapi manehna nikung. Saya sadar. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta jelema anu ngakuna parawan tapi pas malam pertama logor. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta ongko mah pecean HP dikana ceulikeun. Halo mak, halo mak. Cek urang mah jelema goblok teh nyaeta nu ngomongna aku tidur duluan ya. Pasti pice sedang dalam panggilan lain. Saudara aku. Urang mah jelema goblok teh nyaeta aya huwi sisi jalan padorobet wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap kasadayana anu ningali video ieu. Like bisa